teka catur kumaha ngala jeung neanganna kocapkeun wae Mangkarta harita sebalik deui bari mawa 7 lamar daun seureuh nu masih keneh seger. Napasna ngahegak, beungeutna geus teu rupa jalma bakating ku kacape. Iyo daun teh mantri, Ceuk Mangkarta bari mikeun eta daun kana leungeun Mantri Kusdin. Mantri Kusdin teu loba catur. Eta daun seureuh teh dikumbah ku cai dina mangkok nu aya batu kinyangan tadi. Tuluy dipapatkeun doa kalawan husu. Sanggeus kitu daun seureuh teh ditempelkeun kana tarang, dada sarta dampal suku Nyi Asih. Atuh dadak sakala nalika daun eta antel kana kulit Nyi Asih, budak teh ngajerit tarik pisan. Sorana lain sora budak leutik, tapi sora parau nu handap ciga sora siluman nu tadi dilawan ku Mangkarta di tanjakan cadas. Awak Nyi Asih ngarampeol ciga nu keur nahan kanyeri nu pohara. tahan Karta, cakal sukuna. Gorowok Mantri Kusdin. Mangkarta rikat nyekel suku anakna. Karasa kuleungeun Mangkarta hawa tiis nyecep dina suku anakna. Lalaunan robah jadi haneut. Sadengkeun hawa panas dina tarangna mimiti mingsir. Tina liang irung Nyi Asih kaluar haseup hideung ipis nu bau hanyirna kacidak. Eta haseup teh nyerep kana batu kinyang nu aya dina jero mangkok. Brak! Ngadadak mangkok beling eta peupeus sapisan. Batu kinyang hideung nu tadi males teh robah jadi lebu. Sarta cai di jerona saat saharita. Bareng jeung kajadian eta, Nyi Asih ngarengha panjang. Tuluy panunan nu tadi molotot teh lalaunan mingsir. Peureum tibra ciga nu keur sare biasa. Hawa panas dina awakna leungit diganti ku hawa haneut jalma cager. Alhamdulillah, beres Karta. Mantri Kusdin nyusutan kesang dina tarangna. Awakna leuleus, inyana diuk nyarane kana bilik. Pangaruh siluman eta geus balik deui ka asalna. Anak maneh geus cager, ukur butuh sare sangkan tanagana pulih deui. Mangkarta langsung nyuuh deukeut suku anakna. Si panona nu tadi ditahan-tahan ayeuna mah bedah mapai pipina nu kasar. Rasa bunga pacampur jeung syukur ngagalura dina dadana. Nuhun Mantri, nuhun pisan. Ulah nuhun ka kuring Karta. Ieu mah geus jadi garisan Gusti. Tapi inget hiji hal, wawanen maneh salaku bapa anu geus jadi cukang lantaran anak maneh salamet, maneh geus ngabuktikeun yen kadeudeuh bisa ngelehkeun ka sieun nu panggedena. Ceuk Mantri Kusdin bari neplak tak-tak Mangkarta. Atuh gancangna ieu carita urang caturkeun wae isukna nalika sarenge mimiti nembongan di upuk wetan. Lembur pentas karasa caang tur tentrem. Mangkarta nangtung di tepas imah Mantri Kusdin neuteub ke arah tanjakan cadas nu katingali tina kajauhan. Eta tanjakan teh ayeuna mah katingali biasa bae, eueuh deui hawa keung nu ciga tadi peuting. Nyi Asih geus bisa nyaring, malah geus menta dahar sanajan masih rada leuleus. Bioci oge geus ditepungan ku tetangga Mangkarta nu nganterkeun beja yen anakna salamet. Mangkarta nyabak perah bedogna, manehna sadar lalampahan peuting tadi teh geus ngarobah hirupna. Manehna moal poho yen di dunya ieu aya hal-hal nu teu kahontal ku akal. Tapi manehna oge moal sieun
sabab sapanjang manehna lempang dina jalan nu bener demi kulawarga panyalindungan tina nu maha kawasa bakal salawasna marengan. Ayo gelis, orang balik. Inung maneh geus nungguan di imah. Ceuk Mang Karta bari mangkunyi asih nu ayeuna mah geus bisa imut deui. Atuh geus kitu mah harita Mang Karta ngalengkah ninggalkeun lemur pentas. Lalakon di Tanjakan Cadas geus tamat, ninggalkeun carita ngeunaan wawanen saurang bapa anu baris jadi sabiwir hiji di lemur Cikupa salawasna. Kaum dangu sadayana sakitu lalakon kalangkang hideung di Tanjakan Cadas nu bisa kasanggakeun. Mugia ieu carita janten panghibur kalbu sarta aya hikmah nu tiasa dicokot ku urang sadaya. Sim kuring amit mundur permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.